Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pemirsa sadayana, simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta nu kajantenan dina minggon ieu. Pamirsa nu mulia, cunduk waktuna kana warta Deks Jabar Bahasa Sunda nu dipindangkeun ku simkuring Aura Delia Putri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warta duka nu diselimuti warga Bandung. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel tilar dunia dinten kamari kaping 10 Desember 2021. Dumasar kana keteranganna, Odet M. Daniel disebut jadi imam khotib salat Jumaah Masjid Raya Mujahidin Jalan Sancang nomor 6 Bandung. Tapi ngan sababaraha laengkah ka mimbar, anjeunna murag sanggeus pingsan. Odet langsung dilarikan ke rumah sakit nupang deketna sareng Masjid Mujahidin, nyaeta Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung. Sanajan geus diubaran, Odet teu bisa dibantuan sarta dinyatakeun pupus. Kemari dengan ambulans dari Mujahidin terpasang oksigen. Itu jam 11.45. Jam 11.45 beliau datang dan langsung masuk UGD. Kita periksa, ternyata beliau nadinya sudah tidak teraba. Akhirna Wali Kota Bandung Odet pupus di Rumah Sakit Muhammadiyah ayeuna. Warta sedih ieu ditegaskeun ku Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung Didik Maulana. Saterusna ditegaskeun oge ku Ketua DPW PPKS Jawa Barat Harus Wandaru negaskeun ieu. Nya, Mang Odet pupus nyuhunkeun pidoana supados almarhum husnul khotimah. Mung sakitu nu tiasa simkuring tepikeun turut berduka cita kanggo keluarga nu ditinggalkeun. Wilujeng patepang deui di lain waktos simkuring Aura Delia Putri munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.